nepangkeun nami abdi tina Nabila Mani salaku si Iteung. Abdi Dela nu jadi si Euis. Abdi Salma salaku si Imas. Abdi Laira salaku Kokom. Halo ya Ahmad, salaku si Koret. Halo, simkuring Aji, salaku aki-aki. Assalamualaikum, Nabi Abdi Gatan, abdi mahankeun jadi si Abdul. Dicaritakeun aya budak anu kacida peditna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajian aki-aki, kita akan menghadirkan Aki baju pepenta kaki, Nabi malain kaki. ajian aki atuh kakek. Ngapunten atuh kakek, hari moal merema tong dari rampok. Geus inget kan itu Jim. Ih, itu si Koret nyurungkeun aki-aki. Urang beberkeun isukan di sakola. Teulilah si Aki indit, Jol datang babaturanna anu ngaranna si Adul. Kunaon atuh siga nu kesal gitu. Tadi aya aki-aki pepenta ka urang. Da tuh urang lain gitu. Atuh Koret manehna sok gitu. Lah, itu mah urang. Ya, hitung-hitung modal da eta teh ati batu. Ah, lebar ya nama esen ya. Tuh, di mejaan teh kakak ini. Isukna aya Euis, Iteung jeung Kokom anu keur ngomongkeun si Koret di sakola. Kokom, kamarinya si Acong jeung si Farhan geus dipanggil deui ka BK coba. Gara-gara naon sih eta? Eta geus gara-gara absen, ngarokok, pokona mah geus lieur nguruskeun eta dua budak. Nah sih, kakapok nanya. Teuing kita geus di SP, geus dipanggil orang tua, kakapok pisan. Udah dikeluarkeun jiga nanya? Jiga nama. Marane apal teh kamari soal si Koret? Tuh, emang aya naon kitu wis? Eta kamari aya aki-aki anu minta sodako ka imana si Koret. Terus kunaon? Tapi teu dibayar gerak. Ngalah ka dicarekan bari disurungkeun ku si Koret teh. Teng-tengan pisan si Koret mah nya ka aki-aki teh. Tudah si Koret mah jelemana oge sarua kawas ngaranna Koret. Wayaki marane geus ngagosip wae. Imas, lain ngagosip, emang kenyataan kitu si Koret mah. Kenyataan kumaha? Eta si Marane keur naon? aya weh, mane mah hayang wae da. Ya biasa we ulah sewot gitu. Aku mah urang weh. Geus isuk keneh tong parasa. Sudah kesel si Koret mah hayang wae urusan batur. Bener. Urang mah ka kelas heula. Dih, mau sih urang ke kelas. Punten Jan, kasihan Aki. Non sih orang capek. Kasihan Aki hati kok Jan. Oh, kasih. Lantaran hati aing geus nyeri, aing doakeun sia Cintangkara. Juk ka ditu. Juk ka ditu.
minta sodako. Meni nepi disurungkeun atuh. Bae we ku mau. Ini mana gitu? Amit-amit baturan kawas gitu aing mah. Sudi aing. Karunya aki-aki teh geus kolot. Bae tinggalkan. Kabar si Koret ngusir aki-aki nu menta cai kasebar di desa jeung sakola. Akhirna si Koret teu boga babaturan lantaran sikapna geus kacida. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak koret.